Jawab. Saya akan laksanakan perintah RT. Aman dia mah. Keribet tadi sadarkeun nih. Aman ya kampung teh ya. Alhamdulillah. Soalnya atas juga Pandi itu mafia juga. Wah, mencurigakan ini mah. Jadi intip yakin. Wah. Kulit intip mah ya. Pandi tungkul mah ya. Gini mah benar, Pandit curiga ya, mafia sih kan mah, sih kan masih keburiga, ini mah, Pandit ya, wah celaka ya mah ya, wah kemana tuh lompat tata? Cuma orang pasang kata teh loker kerja. Siap kan? Ayo. Alhamdulillah ya, bisnis lancar aja namanya. Bulan? Saya pira kudu saya beli. Sabar lagi gadi kau tanah. Wah, eta seueur kana saya pernah nu eta langkin ku Bapak di lebetan di ayeuna neng tos mantap aja. Tos. Oh nya, ayeuna neng mereka mana? Bari amang nyajung amang lah saya pernah kuatan eta ngkin ku Bapak di tadi di lebetan di kuatan mangkampil pan Bapak ieu keur menang bisnis si Ageng ya. Ngkin Bapak lah sing seueur di lebetan kuatana. Nya. Adanya nengnya hati-hatinya. Jung, amang lah. Nah, baiklah ke orang usian kota budak mah. Oba ya bisnis keur lancar ya. Man pikir yang ninggal hapelin. Bade ninggal. Kan pikir nyanya pikir mah teu gaduh HP. Assalamualaikum. Ya. Naam, alhamdulillah, ana sudah sampai. La. Naam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukran. Curiga ya. Wah, badan tapi kok edan, Woi. Ada apa? Ada ampun. Ana bukan teroris, Ada ampun. Ayo ke PRT. Astagfirullah, ente apa ini? Ente kenapa? Astagfirullah. Aduh. RT. Nah, itu saya teroris ya. Mana gimana yuk? Ana bukan teroris. Jadi si itu menang di mana itu? Di kampung, Pak RT kukulingan di kampung urang. Gak curiga sih gak teroris iya mah. Si kitu teh mah. Nya mata ku saya ditewak. Tapi kudu di Sok sana. interogasi Pak RT lah. Orang tanya heula nya. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Logat namanya logat Arab jeung Kan Arab RT gimana? mau kemana? Ana mau ngontrak kafe ini. Oh, rek kontrak ya nasib. Oh, jadi mau ngontrak di kampung sini. Ya, ana mau ngontrak kafe ini.
Udah dapat kontrakannya? Udah ada mau ke rumah mau lihat-lihat dulu. Oh, di situ. Iya. Oh, ya udah, seharusnya antum lapor dulu sama saya. Iya, tadinya ana mau ke rumah Pak RT, ana nyari Pak RT enggak ada. Oh, gitu. Ya udah, sekarang saya terima ya di kampung ini. Berhubung udah laporan ke RT. Emang Jadi, mau Pak RT? iya, saya di sini. Kebetulan. Ya, Ya, Pak RT saya ya, izin di sini. ya, boleh. 1 kali 24 jam kan kamu harus lapor. Iya. Apalagi ini mau kontrak di sini. Nah. Oh iya, mohon maaf ya, Hansip di sini emang tegas. Oh, saya sama Pak. Ya, ente kenapa Ya. ente ini? Lah, siapa? Ana capek-capek ditangkap. Ana datang dari jam ditangkap. Kenapa ente ini? Aduh, ana habis capek-capek. Pak RT Iya, dari mohon jauh. maaf. Ya, mohon maaf. Kalau nggak dia kasih air di sini, aduh. Ana capek, ana pulang dulu. Ya udah. Boleh, silakan. Selamat tinggal di sini ya. Ya, syukur Ya. Pak RT, syukur. Ya. Apa ente Stop. ini? Biasanya mending enakan dia hari suruhna gaya nya itu karena kalawe teu aya sepaneunana si Akang kemana atuh si Ujang kemana nu jalan pring dia hararese ari awus ditahan coba mun aya jam 10 meureun pasak urang masak naonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang orang miliki nang waluh badak. Ih, Akang eta di mana? Eta di kebun aloh. Ih, Akang Allah, liwat, mun di waluh. badag. Akang liwat waluh ngabulutung. Aduh. Pesek atuh Kang sekalian urang asakan. Sok atuh baheula cai. Oh, heeh atuh Kang. Capeknya. Alhamdulillah, atunya menang milik meni ageng kieu Kang. Sekalian we pesek urang asakan ke si Ujang datang cenadahan yang malumnya. Bener. Anu girik kudu batawa di beuleuh. Atunya di sayur ge bisa kitu mah. Bisanya. Heeh. Sugan tuh. Si Ujang ieu bungaheun. Kang, nyata si Ujang teh bebeja ka mamah teh hayang HP budak teh karunya teuing. Ngan diomongan we cete ulah meser HP atuh masuk ka beledug cete kitu. Ning engke mah omean TV teh karunya urang bobodokeun we kana TV urang ditalenkeun. Urang bobodokeun kana TV. Berarti kalau bukan sekolah. Heeh, nyata budak teh. Lalu bakal hayang ning enak budak teh. Ada usung dan kemudian Heeh. beda jeung baheula mah HP. Jadi jodoh. Nya kitu teh lamunna. Harusnya tipin orang ngomong. Heeh. Cing jero iep. Wah kurang jero gimana jero mah cinta orang kasih itu. Kip beres Kip. Mantap. Mantap. Soal masa depan anak muda ini. Siap. Ya. Wes. Selesai tak? Ya, penjaga kampung di Buri. Daguan itu mana mah? Siapkan. Carangkel deh. Kursi deh. Nanya. Oh, iya ning tah. Diuk lah. Carangkel. Hareudang deh. Kalau diuk itu kumaha? Oh, siap Gan. Dibagikan ya. Siap Gan. Makan. Ini jam jajannya aja. Siap Gan. Tah, kitu atuh Gan, ieu rada merenah ieu duit koneng kieu mah. Nuhun Gan. Punten.
Mangga. Geus sakit euy. Teuing. Inonya Tempat eta. lowongan kerja. Wah, Kadek-kadek. Heeh. Sik coba. Dibuka lowongan kerja menjadi bodyguard nah. Oh, Ciri-cirinya ganteng, hidung urang. mancung, Urang, tinggi guys. jeung 60. Urang, guys. Minimal S3. Geus urang ya, guys. S3 nya. Kuat urang geus. Eskalator beureun. Jadi yuk sih gana teh. Coba dulu. Tapi dah di dia teh asa tiiseun. Coba deh lah. Tangan dia. Tadi dia bangun nama mantas lah. Nyage di dia mah jarempling tapi penting mah bakal pinuh kuraronda. Guys tinggal balik. Nah, apa di kakek eueuh nih di tante? Orang dipasang di dieu. Asli eueuh aing tarekan paling bodyguard itu mah lah. Ayo. Ayo boro ka DMRT boro. Ayo. Assalamualaikum. RT. Assalamualaikum. Gila dia teh. Naon teh? Ieu Pak RT yo. Oh, ieu tadi tadi. Ya. Ieu tuh curiga ieu kurang kuring we. Ya. Ayo sok. Ya leuwih anu dicurigai teh. Ah eta Pak RT. Aduh, coba orang tinggal heeh. Bahaya ya jelema ye. Heeh sih emang maneh alus gaweana mah. Heeh, pingrang ya. Heeh, kudu dikat. Siap RT. Orang teu bolehnya. Siap. Naon Pak RT? Ieu mah juragan. Juragan naon? Ieu teh juragan tanah. Gagah tuh kawak teh. Aduh. Teu urang saha. Siap. Main teh wak-wak. Punten Pak RT, abdi teh terang punten. Aduh. Terang abdi mah terang saha da deh tewak da nguliling we lemur. Wak ieu siga berak maling, tapi tewak we. Demi keamanan kampung Jamuni Pak. Alus dina kitu teh mah. Siap, laksana ka RT. Siap, bok. Kumaha ieu? Hampuragan, heuh da kumaha deui, Ban. Punten. Pecat. Aduh. Jaga ieu teh. Oh, hampura we. Bae lah deh, hampura sasae ayeuna mah. Siap. Juragannya si agan si elek aya aktivitas lain mah sok lah mangganya kan hampura ye. Hampura ka dia. Siap, Ban. Tadi si Hansip nih rupa-rupa salah newak segala. Hek tatanya coba. Pokoknya juragan tanah eta tedor ditewak. Wah, si Hansip dilatih ieu mah ye. Lari biaya naon meni asar ieu. Nya eta si Hansip dor salah newak. Salah newak naon? Juragan tanah ditewak. Anu penting-penting ka dieu. Nah eta dibawa ka dieu gitu di rungkupan kada Si seh. teu balik atunya. Nya eta atuh nu Penjicis pane Tuh, jajan. Tuh kana cicis jigna teh. Jajan sebelah jeung warga. Ka mama we atuh menta. Si mamahna solawat. Ieu mah seblak segala dasar. Iya. Ya cukup pada segini ya. 5.000 pas sebelah mah kan yang ditulangan ning mah. Ieu sok beban nawar non teh. Barudak teh sok ditulangan Tadi nya sok sekolah 30.000. Karena beli sekolah menta deui. Iya. Nah, kita terus. Jajan berapa? Oh, cik. Rupa-rupanya. Kade tong sore teh wihna. Heeh. Subak. Sareng. Kan ngamar teh geus datang can. Kan. Paling ada gede lah. Pokoknya orang masyarakat ka maneh. Ngan kade tukasep tu ganteng. Nu ngabangi, mohon mak tadi kita ka maneh lah. Siap kan dilaksanakan.
akan ke istirahat dulu ya. Marana cenah teh nu rek ngalamar teh. Poho teh make jam deh. Marana nya. Dan kadari kene. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sok, tiuk. Ya nu rek ngalamar lid. Nuhun. Tiuk. Enggak. Geus boga pengalaman naon mana? Waalaikumsalam. Oh, dariuk darinya tah, di darinya. Ya pasti mah orang bakal katarima. Urang atuh. Urang atuh nu jelas urang mah komplit meneh aya KTP-an teu. Aya. Surat kuning ge aya di dieu. Mun pengalaman naon? Molot. Geus sama baru bakal tah balik di teh mah. Moal atuh. Balik geus bakal urang geus mending kena balik dik ayeuna. Daripada ke nyeri hate. Urang meunang. Ane mah urang mah geus bebejas heula ka dukun. Menang. Kan dukun serame gitu. Geus lah aya nama maneh katarima. Nuhun. Isukan maneh gawe kudu gagah, langsung gawe. Pokona cina pantes we eta pakaian. Siap. Di mana gawena? Di dieu Siap. barang. Oke. Gan. Ya can nu ka Ieu mana? tah. Ieu nu geus pantes kapilih mah tah ieu tah. Langsung. Bisa cocok lah, isukan gawe mana? Siap. Itu. Balikin. Isukan. Siap. Nuhun. Siap. Nah, mudah-mudahan budak bekian atuh. Kayak di sayur mah. Kemana nih lila nu ka warung deh. Kayak kieu can balik. Kok beli gula tapi balik-balik. Kang beresan teh masakan teh. Beres. Kafe nama lah orang kolot atau walu teh nya nyai semester bulana. Ari budak bekian mah. Daunnya pasti bekian da budak urang mah segala beki nya kan sujang. Ari kitu anaman mereka dibeuleum ka olok gula. Ari akang suka naon teh ka kudu dibeulem. Kumaha we lah.